Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan Ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa kemendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur. Dinten ayeuna Ustazah Nur bade ngajelaskeun perkara mika wanoh guru wilang jeung guru lagu dina pupuh. Guru wilang nyaeta jumlah enggang dina hiji padalisan. Naonnya ari enggang teh? Enggang teh disebut oge suku kata nu aya dina pupuh atawa sajak. Pami guru lagu nyaeta sorat tungtung enggang dina hiji padalisan anu kaiket ku aturan. Jadi guru lagu teu tiasa dirubah-rubah ku sorangan. Guru lagu mah tos aya aturan nu kudu diterapkeun. Ustazah pami padalisan naon? Ari padalisan teh nyaeta baris atawa jajar. Pami enggang nyaeta suku kata. Nah, ieu aya contoh pupuh Mas Kumambang. Ayo urang sami-sami tingali guru wilang sareng guru laguna. Nah, contoh nu kahiji, rajin. Ti leuleutik kudu diajar sing rajin. Nah, enggangna aya sabaraha? Ti leutik kudu diajar sing rajin. Guru wilangna aya 11. Terus guru laguna eta huruf I. Jadi guru wilang sareng guru laguna nyaeta 11 I. Pami hoyong terang guru lagu, maka urang kudu mika wanoh huruf vokal dina padalisan. Dina kalimah rajin huruf vokalna nyaeta huruf I. Huruf vokal oge disebut sareng guru lagu. Nah, coba ayeuna Ananda solih sareng solihah sadayana latihan ngerjakeun milarian guru lagu sareng guru wilang di buku Basa Sunda halaman 30. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran Bahasa Sunda sareng Ustazah Nur atos rengse. Mudah-mudahan nu Ustazah Nur disampaikeun aya manfaatna kangge Ananda solih sareng solihah. Amin insyaallah. Alhamdulillah hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.